Paslun utawi ku pasal sawiji. Arkanus sholatil janazati sab'atun utawi pira-pira rukun salat mayit iku sab'atun 7. Al-awwalu utawi kang awal iku niatun niat asan utawi kaping 2 iku arba'un takbiratin papat pira-pira takbiran. Ia pasal pisolati alaihi menjelaskan tentang aina salat mayit. Arkanus sholatil janazah sab'atun rukun salat mayit sab'atun ayat 7. Saur Imam Payumi dina kitab Misbah al-janajah hiya bil fathi wal kasri bisa janajah bisa jinajah. Itu wa qalal asmoi wa ibnul arabi bil kasri al mayitu lamun dikasrahkeun ceta mayit nafsuhu tegasna datna mayit. Wa bil fathi asariru cenah pasaran eta mah paragi ngagotong mayit. Warwiya Abu Umar Az-Zahid an Salabah sahada sabalikna cek Abu Umar mah lamun dikasrahkeun as-sarir eta pasaran lamun dipatahkeun mayit eta mah itu wa huwa hiya min janaztu syai'a ay ajnajahu min babi daraba satartuhu ya tadi mustaq tina janaztu syai'a nutupan kaula asai kana perkara kana hiji perkara. Wa nama yuqalu asarirun idza lam yakun alaihi mayitun lamun disebut aina pasaran teh atawa ranjangnya paragi gotong mayit lamun teu aya mayitan wa in kana alaihi mayitun yuqalu lahu nu'asun na'sun lamun aya mayitan mah eta pasaran teh disebutna na'sun. Wasariru yunadi kulla yaumin bilisani halihi eta pasaran teh cenah sok gegeroan setiap poe teh bilisani halihi kulisan ku bahasa manehanana nu moal ka hati ku urang. Lamun diterjemahkeun mah bahasana teh kieu cek syair. Syair tina bahar ayeuna Kamil Mancunya. Mutafailun Udur ilayya bi'aklika Anal muhyali naklika Ana sarirul manaya Kam sara misli bimislika kitu cenah pasaran teh ngomongna teh gegeroan. Undur he tingali ku anjeun manusa ilaya ku akal anjeun tingali pikiran akaula teh dicawiskeun pikeun minakeun anjeun ti alam dunia ka alam ku kaula teh sarirul manaya ranjang nama jalma-jalma anu mararaot ieu pasaran teh nya ieu tempat aranjeun ieu kaula teh nyaeta ayeuna naon ranjang terakhir anjeun gitu engke mah bakal ayeuna sare ngagoler dina luhur taneuh terakhirna urang make ranjang teh eta da pasaran. Kamsaro bimislika misli bimislika itu seueur pisan anu berangkat misli semua kaula bimislika kitu seueur nu geus dianterkeun ke kaula dipinahkeun ka alam kubur. Masyaallah ieu jadi pepeling pikeun urangnya. Ala waluan niatun nu kahijina niat wajib bil qasdu wajib dina niat salat janazah ayeuna qasdu tujuan salatna wa ta'yinang tuakeun salatna li salatul janazah katiluna niat fardiyah niat fardu. Wa ilam yata'arad lil kifayah sanajan teu ngecapkeun kana fardu kana kifayahna ukur fardu meunang itu ge bisa. Wa ghairiha wala yustaratu tayinul mayit al hadir teu disyaratkeun deui nangtukeun mayit anu hadir bi ismi ku ngaranna teu kudu disebutkeun ngaran si mayit. Wala ma'rifatihi teu kudu ditangtukeun di bal yakfi tamyizuna wa tamyizin cukup ngabedakeun si mayit bari ayeuna sekedar ayeuna naon ngabedakeun nya. Lamun lalaki hada lamun awewe hadihi maka bahasana teh
nawaitu salat ala hadzal mayyit au ala man shalla alaihil imam au ala man hadara min amwatil muslimin fardon au fardo kifayatin. Gitu cenah kecap. Jadi dina niat salat mayit kudu aya qasdu ta'yin ya. Ta'yinus salatil janazah terus katiluna kudu aya niat pertanyaan kumaha lamun aya naon imam salat mayit bahasana teh usolli sunatan ala hadal mayit. Lamun ningali kana keterangan ieu maka teu sah salat mayit lamun seug eta bahasa sunatan diasupkeun kana hate di ayeuna diniatkeun salat ayeuna mayit teh termasuk kana sunat. Da fardu kifayah pan wajibna ge aya qasdu tujuan salatna terus kadua nangtukeun salatna salat mayit katilu niat farduna fardu kifayah lain sunat jeung fardu kifayah beda hukum maka teu sah lamun usolli sunatan ala hadal mayit bari ditekadkeun yen eta teh salat sunat itunya pernah aya terjadi eta kasus. Kumaha lamun ditangtukeun si mayitna saperti jaidun aw rajulun walam yusir ilaihi wa ta pitainihi teu isarahnya si musolli itu teu isarah ka si jaid teu isarah ka si jaidnya ngucapkeun hiji lalaki wae atau sholli ala hadzal rajul gitu. Wa ta pita ini kasalahan nangtukeunana saperti kaanbana amron aw imro'atan. Berarti ayeuna pek teh lain si jaid nu di jero pasaran teh nu disalatkeun teh tapi si umar lam tasiha salatuhu teu sah salat mayitna lamun ditangtu. Kumaha lamun ayeuna isyarah ka si jaid seperti kumaha ngucapna sabeudina itu salat ala jaidin hada niat kaulah salat kasih jaid anu ieu nu di jero pasaran pabana amron pek teh dibuka teh lain jaid mayitna teh tapi umar salat salatu tagliban lil isyarah sah salatna karena ngalindih kana isyarah ku lapad hada itu cenanya. Tuluy kan kadituna asani arba takbiratin tai kaping 2 iku arba takbiratin papat pira-pira takbiran aili anau tegasna karena opat takbiran tetepnya nu dipidamel eta teh ku Kangjeng Nabi dina waktos nyolatkeun raja mayit raja Najasyi itu wa illa lamun teu ditetepkeun ayeuna sakumanu didalilan sakumanu dipidamel ku Kangjeng Nabi maka kitunya takbir teh takbir ka mayit teh 5 atawa 6 atawa 7 atawa 8 cenah takbir dina ayeuna salat mayit ngan ku sababain atas ditetepkeun ku padamelan Kangjeng Nabi waktu nyolatkeun raja Najasyi maka 4 takbir dina salat mayit teh sapalihna dina takbir ayeuna takbir salat mayit teh takbiratul ihram aya takbiratul ihram pal kullu ruknun wahid sadayana teh hiji rukun gitu. Walau naqasan haibtaib tidaan bian ahrama biha biniyatin naksilam tan akid awintihain batolat lamun ayeuna jalma ngurangan tina 4 takbirnya surah nanya eta takbiratul ihram biniatin aksi niat ngurangan takbir nu 4 terjadi salatna batal salat. Malamun nambahan si jalma kana 4 takbiran walau amdan sadar ngahaja lam tabtul teu batal lamun ditambahan. Liana dzikrun karena sawareh deui tambahna eta termasuk kana ai dzikir la tabtulu bihi teu matak batal atuh. Dzikir ku ayeuna takbiratul ihram ku takbirnya gitu jadi 4 kali takbir asali soal kiamal qadiri katiluna nyaeta ngadeg ka jalma nu mampu walau sabian aw wamroatan sanajan budak atau awe mari jalin barang jeung lalaki pirang-pirang lalaki wain waqat lahu manapilatun sanajan eta salat pikeun ayeuna budak jeung awe mah jadi salat
sunat. Pain aja janil kiam lamun teu mampu nangtung ko ada calik. Pain aja anhu lamun teu mampu ayeuna calik itu jaan nyangigir. Pain aja anhu lamun teu mampu ayeuna nyangigir istalko nangkarak. Pain aja andalika teu mampu nangkarak au maa kama piguiriha isyarah we. Ku ayeuna sirah ku panon itunya ku ayeuna panangan takbiratul ihram seperti dina lian salat mai Arabiyo qiraatul Fatihah kaopat nama maca Fatihah au badalah atau gaganti Fatihah lamun teu bisa Fatihah. Fala tatayanu badal ula teu tangtu Fatihah kudu ayana sabada takbir kahiji. Walidalika lam yuqayyid hal musannif kusab kitu musannif teu ngayidan kana Fatihah kudu dina takbir ula. Wa juju ihlaul ula wenang ngosongkeun ayeuna takbir kahiji tina Fatihah wa yudamuha jeung ayeuna dikumpulkeun Fatihah kana ayeuna shalawat sarta shalawat ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sabada takbir kado atawa dihijikeun jeung doa ka mayit sabada takbir katilu au yati biha badar robiha atawa dibacana sabada takbir kaopat tetapi anu afdol badal ul nu afdol mah sabada takbir kahiji Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Gitu cenah. Kaituna tuluy walasana doa iftitah wala surah tesunat aina ngadoa iftitah dina salat mayit wala surah tesunat maca surat. Naon sababna liana salatul janazah mabniyatun ala tahfif dibangunna salat jenazah teh karena ngentengkeun nya. Piekeun aina ngentengkeun keur aina jalma nu salat mayit sanajan salatna di luhur kuburan atau salat mayit gaib. Al-khamisu kaping 5 salatu maja salat ala nabi ngatas Kangjeng Nabi ba'da saniyah sabada takbir kadua. Aya wujuban tegasna wajib maca salawat. Wala tujzi ba'da ghairiha teu cukup sabada lian takbir kadua lil itba karena dalilna mengikuti Rasulullah sallallahu Qala pisarun majeli pilih salap cek dina saramin hajma karena pada melan ulama salap jeung ulama kholaf. Watu sanu deui salawat sunat keur keluarga Nabi wa du'a lil mukminin ngadoa pikeun mukminin mukminat akibah sabada ayeuna salawat. Walhamdu qabla sholati maca alhamdu samemeh salawat ala nabi. Qala sarqi afdal ayyakula afdalna kieu cenah basana alhamdulillahirabbil alamin. Itu cenah wa kharaja bi sholati alal ali assalamu alaihim fala yusanu alal mutamad. Itu teh disunatkeun cekal mutamad mah di naon maca salawat ke keluargana. Wa qulu salati minimal bacaan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampurna nama ma bada tasawudil akhirnya eta nu dibaca dina tasawud wa alali sayyidina kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim ketika itu innaka hamidum majid eta. Asadisu kagenepna doa ulil mayit ba'da saniyah ngadua ayeuna keur pikeun mayit ba'da salisa sabada takbir katilu aya wujuban wajib eta ngadua pala tu jizi ba'da ghairi hate cukup sabada ayeuna lian takbir katilu. Wala budaya kuna bi ukhrawin misti deui doana teh kudu doa bangsa akhirat. Dina eta salat mayit mah ulah doa bangsa dunyanya seperti mana doa pikeun akhirat Allahumma altub bihi aulut billahu bihi muga Gusti mikanya ka ieu mayit gitu. Liana dalika yan pauhu sabab eta doa manfaat pikeun mayit dipakiru ruhihi fil akhirah gitu pikeun ngamerdekakeun ruhna eta mayit di alam akhirat. Bihila pina Allahumma fadir katahu beda jeung ayeuna doa bangsa dunya Allahumma fad muga Gusti ngaraksa kana titinggalna mayit sawahna Gusti pangjagakeun mobilna Gusti bisa anu ngajual ku batur bisa warisan bisa anu ngarebut ku batur eta mah teu manfaat keur akhiratna. Wa minal masnun nu disunatkeun teh Allahumma ighfirlah li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa sagirina wa kabirina wa dzakirina wa unsana. Allahumma man ahyatahu minna fa hayya 'alal islam wa man tawaffatahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Allahumma la tuhrimna ajrahu wa la tuftina ba'dahu
wala taftina ba'dahu semai kulu tuluy ngucap doa Allahumma inna hadza abduka abnu abdika ila akhir doa al masyhur cenah kitunya doa na didinya wajib eta ngadoa ba'da salisa sabada yeuna takbir katilu cenanya Par'un nukila an syarhil wahjatil kabir ditukil tina kitab syarah bahjatul kabir annahu qala sanyana saibul bahjah qala wa fi muslim dina ayana kitab muslim di Auf bin Malik qala ngandika ayana Auf bin Malik shalla an nabi sallallahu alaihi wasallam ala janazah salat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ka hiji mayit faqala sareng Nabi ngadoa ka eta mayit Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihu anhu wa qrim nusulahu wa asimalahu wa ghsilu bil ma'i wasalji wal baradi wa naqi min al-khataya kama yunqqa sabul abyad min ad-danasi wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu jannata wa idhu min adzabil qabr wa fitnatihi wa min adzabin nar wa hadza asau doa janazah ieu teh pangleuwih ayeuna sahihna doa bermayit sakarina kitab doa Khotimatun ieu hiji pungkasan saur Imam Qalyubi wa yaqulu ba'da rabi'ah ngucap sabada takbir kaopat ngadoa ieu Allahumma la tuhrimna ajrahu ay ajra salati alaihi wa la tudillana ba'dahu waghfir lana wa lahu wa hadza laisa fardhon ieu sanes fardu ieu mah tegasna ieu ayeuna doa teu wajib sabada takbir kaopat nya tegasna sanyana kalakuan teu wajib sabada ayeuna takbir kaopat macana naon teu wajibna naon jadi mafhumna lamun jalma salam sabada takbir kaopat jajah rek wae beuna teu ngadoa eta ge asabi wa salamu kasira salawati fi kaifati wa ta'andudihi cenah katujuhna maca salam rukun dina salat mayit teh sami pertingkahna ayeuna salama saperti ayeuna dina pirang-pirang salat fardu dina carana jeung dina sunat teu disunatkeunana nambahan wa barakatuh jadi kecapna assalamualaikum dicawarna kaul sunat ditambahan wa barakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh paslon apalo dapni wallahu a'lam bishawab al-fatihah